Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo barudak, pendak deui sareng Bu Anif. Dinten ieu urang diajar bahasa Sunda. Ngeunaan naonnya? Dinten ieu nyaeta ngeunaan pangajen hiji ngurus diri sorangan. Nah, kamari urang tos diajar ngeunaan ngurus diri sorangan sareng macam-macam cara ngurus diri sorangan. Hayu, urang ayeuna mulai diajar ngeusiap kaca 17. Hayu urang buka kaca 17 nah. Ngeunaan pangajen. Pidamel pangajen digigir ieu. Anu A, tengetan gambar di handap lengkepan ciri-cirina. Nah, barudak ieu aya gambar naon? Gambar piring. Nah, ieu teh gambar piring. Bahanna tina naonnya? Bahanna tina plastik. Nah, lajengkeun. Gunana pikeun wadah katuangan. Artinya gunanya untuk tempat makanan. Pahamnya? Ayo urang lanjutkeun deui. Anu kadua nyaeta gambar naon ieu? Muhun, gambar sikat waos. Urang sok ngagunakeun sikat waos pas keur ibak. Nah, lajengkeun. Bahanna tina naon sikat waos teh? Bahanna tina plastik sarua sareng piring anu di luhur tadi. Gunana pikeun naon? Gunanya untuk apa? Nyaeta gunana pikeun ngosok waos atawa menyikat gigi. Mudah ya? Kita lanjutkan ke gambar ketiga. Gambar ketiga itu ada apa? Ieu gambar wadah tisu. Wadah tisu ieu bahanna tina plastik. Teras gunana pikeun naon? Gunana pikeun ngawadahan tisu. Nah, ieu aya 3 barang anu sok urang gunakeun di bumi. Aya teu barudak katiluna di bumi. Pasti ayanya. Nah, nepi dieu paham? Insya Allah pahamnya. Teras lamun gelas aya bahanna tina kaca atawa tina plastik atawa tina milamin. Nah, lamun gelas gunana pikeun wadah cai atawa pikeun nginum. Lajengkeun nya. Teras aya kaca 18. Ieu aya gambar budak keur naon nya? Ieu gambar keur ibak. Ibak artina mandi. Jadi ini gambar anak sedang mandi. Hal ieu kudu dilakukeun sangkan awak bersih. Nah, siapa yang jarang mandi? Kita harus rajin mandi. Berapa kali mandi sehari? Iya, 2 kali. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada gambar apa ini yang nomor 5? Ieu teh gambar dokter. Aya Pak Dokter. Nah, tugasna naonnya barudak? Tugasna ngariksa pasien atawa memeriksa pasien. Dokter ini akan bertugas ketika ada pasien yang datang kemudian mengeluh sakit. Selanjutnya, anu bagian B, salin kalimah di handap.
Anak-anak diminta untuk menyalin kalimat di bawah ini. Contohnya yang nomor 1 itu getol olahraga. Apa sih artinya getol olahraga? Getol olahraga artinya adalah rajin berolahraga. Siap, mari kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 nyaeta siram nganggo sabun. Mangga diserat deui kalimahna di handap. Nah, seperti ini. Siram nganggo sabun. Siram menggunakan sabun. Mangga diserat deui ku hideuk di handap kalimahna. Siram nganggo sabun. Sapertos kieu nya. Teras lajeng ke nomor 3, 4, sareng 5 ku hideuk. Ibu tos masihan contoh sapertos kieu. Mugia barudak tiasa ngadamel sorangan di imah. Nah, barudak nepi dieu pahamnya. Mugia tiasa ngabantos barudak pidamel tugas di bumi. Teras minggon payun urang bade diajar ngeunaan pangaresep atawa kesukaan. Barudak tetap semangat diajar di bumi. Teras jaga kesehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.